kartu aing kalau diblokir. Karena kayak telepon kamu aing. Sayang, aku ingin berbicara kepadamu tentang apa yang tengah aku rasa. Ayo naon? Ayo naon, Dek? Dolo kartu aing ngarek nelpon awas sinyalan. Juga lo kira tuh nomor Dek. Cek. Ini mah diblok terkudukan di kartu. Bokong balikin kartu kudu karendi. Aku eksis. Gus. Dek ngomong. Ayo naon, Dek? Bang. Ayo naon, Dek? Kartu dia. Nelpon kamu aing kartunya diblokir dia mah. Pangbalikin kartu kanu karendi. Yo, duit nah balikin kanu karendi, beli kartu. Tunan kan. Kartu naon? Kartu eksis. Oh. Kayak koin dibalikan. Nyawa ya na ya. 1 2 3. Nyawa ya aja aing nelpon kamu aing kartunya malah diblokir ya. Ya. Bisa memarahan kamu aing tadi telepon mah. Ya. Sayang, aku ingin Kartu. Karendi. Kartu. Kartu non. Kartu eksis. Oke. Kartu non. Kartu eksis. Eksis. Aya eksis. Oke. Kartu eksis. Nah, Heeh. kartu eksis. Berapa ya? 10.000. Tadi Atuh yang pangdaftarkeun, ja kami mah teu bisa ngadaftarkeun. atuh kudu make kartu keluarga. Atuh kuari mah kudu make kartu keluarga. Kudu dicokot lah kartu keluargana. Boga kartu keluarga teh cokot lah ka ditu. Boga. Oh, abi nyokotelan. Abi Atuh KTP mah teu bisa ceng kudu make kartu keluarga. Kudu aya nomor kakaan. Iya kan KTP aya nomor nikan, terus kudu aya nomor kakaan. Gitu, kudu dicanak nomor. Ya teu aya nomor kakaan mah teu endah. Ayeuna mah kan kudu aya nomor kakaan. Geura canak lah nomor kakaan aja KTP mah teu tiasa ayeuna mah. abi heula burung nyanak. Hanya geura nyanak lah ka ditu. Heeh. Kakak, abi meuli kartu mun kudu aya nomor kakaan. Kumaha ceng? Kakak nu kudu ieu ka ditu. Konterna Karendi.
kakak abi. Ya tadi kakak nanya ke nomor kakak abi. Non iya ceng maksud nama mau kakak aceng ka dieu. Kan tadi kakak nanya ke nomor kakak abi. Lain nomor kakak aceng nu dibawa ka dieu, nomor kakak kartu keluarga. Oh. Kan ieu KTP nya. Kan aya nama ngadaptarkeun kartu eta kan kudu aya nomor kakaan. Ieu mah kan KTP mah cuma nomor nik doang nya. Teu aya nomor kakaan, lain kakak aceng nu dicandak ka dieu, kakak kartu keluarga. Gitu. Jadi nah kartu keluarga kan aya nomor kakaan. Gitunya. Paham tuh, Ceng? Karena kartu keluarga itu aya nomor kakaan. Kan mun KTP mah kan cuman nomor nik doang teu aya nomor kakaan. Gitu. Jadi sanes kakak aceng nu dibawa ka dieu. Nya nomor kakak kartu keluarganya lain kakak aceng nu dibawa ka dieu. Gitu. Canakna kartu keluarga, na boga kartu keluarga teu? Boga. Iya lain kak. Coba nih, Bo. Oh iya, Ceng. Lain di tadi. Kakak kartu keluarga kan ini nomor nik, tanyain nomor nik, ini nomor kakakna, lain kakak aceng nu dicanda ka dieu. Tah, kan ieu nomor nik, ieu nomor kakakna. Tah, kan mun KTP bae kan teu aya nomor kakaan, lain kakak aceng nu dicanda ka dieu. Kakak kartu keluarga, tah kakak nu ieu, tah nomor kakak nu ieu, lain kakak aceng nu dicanda ka dieu. Oh suan abi kakak abi. Jaku abi mah kakak abi dicanda ka dia. Lain, Ceng, nomor kakak kartu keluarga. Oh. Kayak kakak daftarkeun heula. Oh. Daftarkeun heula. Tah, Ceng, beres, Ceng. Satu, Bo. Ayo karen di nun. Mohon, Ceng.